Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Huru-hara Cinta Sunia. Dibaca sagemblengna tina roman fiksi sajarah karya Aan Merdeka Permana dina tahun 1688. Gunung Salak Bitu sanaya anu satadina rek ninggalkeun lembur Bantar Jatigirang kapaksa balik deui hariwang ku nasib Nyi Sunia. Kasampak lembur geus ancur ku hujan batu tur pangeusina loba nu perlaya. Nyi Rodia salamet tapi Nyi Sunia teu kapanggih laratanana. Kasugiri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Wilujeng ndangukeun waluya dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, sanaya kaluar ti jero guha bari awakna semu ramoh poe lain ramoh poe dumeh awakna leuleus atawa capek, tapi hatena anu ngarasa capek jeung leuleus mah. Pajar nyusul Nyi Sunia rek ngajayet kasalemetanana teh ari geus jonghok jeung jenis nama ukur bisa silih titip teu pugu. Tadi basa Nyi Sunia kasampak aya di jero guha teh sagalana jadi sarwa asing pikeun sanaya mah. Nyi Sunia teh geuning saeutik oge siga nu geus teu wabuheun ka aing. Geulisna meuni kawanti-wanti, endahna meuni kapina-pina. Tapi beungeutna meuni teu katembongna naon. Siga lelembutana mah keur aya di mana boa, ceuk sanaya dina jero hatena samulungse. Pangalaman di jero guha bieu teh meuni kacida ahengna hese kahontal ku akal. Ngan anu kaharti keur sanaya mah naha geuning ajian aheng dibikeun ka manehna ti guruna teh hasilna mah henteu sabaraha. Ari panyana mun aing mapatkeun eta jampe teh Nyi Sunia bakal kajait jeung Ki Jurangrong bakal kapodaran. Tapi buktina mah nu rek ditulungan anggar teu katulungan. Atuh jalma jahat anu katelahna Ki Jurangrong oge leupas nyawa ka mendi kaburna. Cek hate sanaya handel euleun pisan. Ajian anu dibikeun ku guruna bareto teh ukur ngasongkeun tarucing atawa tateguhan anu kacida bangga dihartikeunana. Anu kasaksian bieu ukur nembongkeun patelakna dua bangsa lembut anu keur merebutkeun bebeneran. Aya bangsa lembut anu nelahna Ki Banaspati keur dipasehaan ku bangsa lembut sejenna anu nelahna Ki Ginggi. Terus meureun aya deui bangsa lembut sejenna anu katelahna nyaeta Kanjeng Nyi Mas Layang Kingkin, putri tedak pakuan Pajajaran anu cirimna minjem kana raga badag Nyi Sunia bari dikurilingan ku rebuan maung lodaya. Tina eta tetenjoan naon anu kaala mangpaatna ku aing. Ceuk sanaya anggar ngarasa handeueul kusabab teu bisa nulungan Nyi Sunia. Bener sora anu katinggalan jirimna teh siga anu menta malar Nyi Sunia ulah diganggu. Ngan buktina mah eta sora teh teu hasil ngajait nasib Nyi Sunia. Malah nongtoreng deui omongan bangsa lelembut nu nelahna Ki Banaspati anu siga namah ngajirim kana raga Ki Jurangrong. Pokna oge kahirupan sagala teh diwangun ku hukum papasangan. Aya bener aya nu salah. Aya jahat aya hade. Dua anana henteu bisa dipisahkeun. Inget kana eta omongan sanaya jadi ngahulang salila-lila. Meureun mantak si soratan pajirim siga anu henteu nganggep sanggup ngajait nasib Nyi Sunia oge. Ukur netelakeun yen manehna teh ngaku kana ceritaan Ki Banaspati. Yen salila aya nu ngaranna bebeneran, tangtu bakal aya nu ngaranna kajahatan. Tapi naon sababna Nyi Sunia diantep dibawa ku Ki Jurangrong.
Omong sanaya deui bari lungleng mikir. Moal mah nyisunia teh kasara jeung dihaja dibawa kana alam petang, dibawa kana alam kejahatan. Cek hate sanaya deui. Tarolang deui sora gaib Ki Banaspati cenah. Lamun ieu awewe ditulungan, tacantang tu hasilna alus. Sabab kahadean cantang tu ngahasilkeun kahadean deui. Sabalikna, kajahatan tacantang tu ngahasilkeun kajahatan deui. Aya pola kajahatan anu hasilna malah kahadean. Kitu caritaan Ki Banaspati tadi di jero guha. Lang sanaya mikir mani ulang manehna teh nyahoinya nah Ki Banaspati anu sigana teh lambang kajahatan jeung deui Ki Ginggi anu sigana teh lambang kahadean. Tapi boh Ki Banaspati boh Ki Ginggi anu salilana mumusuhan pantasna teh henteu bisa silih elehkeun. Malah mah dua anana teh ngadon siga pakuat-kuat matelakeun pamadegan sewang-sewangan. Tapi rek kitu rek oge ari kersanaya mah angger we eueuh mangpaatna. Pengalaman aing tadi teh ngan ukur mere siloka wungkul. Yen kajahatan jeung kahadean teh salawasna bakal papasangan. Tapi naon patalina jeung nasib misunia? Aing mah weleh teu ngarti, cenah. Cita-cita sanaya dina nyieun rupa-rupa tarekah teh eueuh deui iwal teh hayang ngajait nasib misunia. Soal siloka anu nembongkeun patelak nama manehna teh teu hayang nyaho sabab ceuk pangarasana mah eueuh patalina jeung masalah anu keur disanghareupan ku manehna ayeuna. Pamustunganana sanaya teh geek bae diuk hareupeun lawang guha. Ki Jurang Rong teh geus nyewat misunia dibawa ka jero guha karaton. Aing moal rek beak-beak panasaran sanajan nepi ka iraha bae oge. Ki Jurang Rong trek ditungguan kaluarna. Omong sanaya dina jero hatena. Ku ningali pola Ki Jurang Rong dina carana ngiwat ni Sunia sanaya ngarasa yakin yen eta mangkeluk teh henteu boga niat jahat ka ni Sunia. Sakurang-kurangna Ki Jurang Rong teh moal deuk mateni ni Sunia. Kitu cek pikiran sanaya. Manehna ngarasa yakin sabab boga ijiran yen anu rek diarah pati ku Ki Jurang Rong mah lain ni Sunia tapi sanaya sorangan. Ku kituna supaya sanaya daek neangan Ki Jurang Rong ni Sunia teh diiwat jeung dipake ngeumpan manehna. Lamun Ki Jurang Rong rek ngabinasa ni Sunia, manehna moal kudu mere ciri pakaian ni Sunia sacewir-sacewir. Ngahajangeun dan sosoehan pakaian ni Sunia di sepanjang jalan teh. Maksudna mah supaya aing nyusul-nyusul manehna. Cek pikir sanaya bari sila ajeg yang hareupan lawang guha. Cek pikir sanaya Ki Jurang Rong teh boga alasan pikeun males pati ka manehna kusababnya sanaya pisan anu geus maehan Ki Marsonah anu jadi muridna Ki Jurang Rong. Malah anu ngalantarankeun leungeun katuhuna buntung teh nya sanaya pisan sanajan aris sareatna mah polah yaksa. Nu matak pasang ngajuri ka palebah dinya sanaya mah rek ngadagoan kaluarna Ki Jurang Rong teh jero guha. Tapi ka iraha bae oge sia moal burung didagoan. Omong sanaya ngagarenyem. Ayeuna manehna kudu pakeukeuh-keukeuh jeung musuhna sanaya yakin kahayang Ki Jurang Rong mah tangtu manehna anu kudu asup deui ka jero guha. Tapi aing moal ngaguguk kana kahayangna. Sabab kakuatan eta makhluk teh nyaeta lamun jauh tina cahaya. Mun aing kudu galungan di jero guha mah tangtu baris nguntungkeun manehna. Omong sanaya deui dina jero hatena. Atuh kusabab kitu mikirna hate sanaya teh geus pancagrek nungguan bae di luar. Nungguan di luar guha sandeng-endeng puguh bae mata kesel berang teu bisa dipake sare peuting mah atuh angon. Sabab mun sanaya ngalenggut mangsa peuting tan wande mara bahaya bakal ngancam dirina. Sabab kekuatan Ki Jurang Rong teh ayana ukur dina mangsa peuting dina mangsa poek eueuh cahaya. Tapi rek nepi ka iraha sanaya kuat nungguan ka Sugri. Kasugi pamiarsa mitra kaum dama anu mulya mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang. Berang geus diganti ku peuting, peuting diganti ku berang deui peuting deui tetela geuning anu dago-dago teh tacan pecenghul keneh bae.
mun berang di sabeureun eta patempatan teh estu teu comrek eueuh saton ulanar liwat, tapi mun peuting sasat rupa-rupa sora sasatuan leuweung mani disarada kabeh. Rai poe awak sanaya beuki ripuh bae sabab jabati kurang dahar jeung kurang nginum teh, oge bari jeung kurang sare sagala. Sanggeus ampir saminggu cindekul di lawang guha karaton sanaya mikir nah bener kitu Ki Jurang Rong teh mangkuk keneh di jero guha. Mun nya kitu ti mana manehna manggihan dahareun, kumaha deui kaperluan hirup nyisunia salila diiwat ku eta jalma jahat. Kurang ajar. Mana jahat-jahat teuing eta mah keluh. Si Jurang Rong salila ieu teh gawe nangan ngaganggayung pikir aing we. Awas ya, ulah sambatkan ya. Ceuk sanaya ngancam musuhna. Ngarasayan menungguan di lawang guha mah asa moal aya mangpaatna sabab musuhna leuwih licik deui. Atuh pamustunganna mah sanaya teh gajleng bae asup deui ka jero guha. Ayeuna sanaya teh kudu leuwih hati-hati pisan. Minggu kamari asup ka jero guha teh sasat diaping ku bangsala lembut anu katelahna Ki Ginggi. Tapi ari ayeuna mah kudu dumasarkan kaludeunganana. Ari asupna sosoranganan bari teu dibantuan ku tanaga gaib mah panon sanaya teh bolostrong teu bisa nenjo hal-hal nu aheng. Barang asup ka jero oge panonna teh teu bisa nenjo nanaon, teu kawas minggu kamari make bisa nyaksian agrengna karaton. Di jero guha teh estu sepi jempling eueuh anu katenjo jeung eueuh nu kadenge. Sorot panon-panon satoloweung anu katingali minggu kamari rentul kabireungeuh teh ayeuna mah teu hiji-hiji acan. Pon kitu deui sora anu ngagerem atawa gagawuran teh teu kadenge pisan. Anu karasa mah ukur jempling jeung tiris kurang-kurangna kuat mah awak sanaya teh bakal ngahod-hod ka bulusan. Kurang ajar. Kamana nya Isur Jurang Rong? Cek sanaya nyarita sorangan. Geus kitu sanaya gogorowokan tarik pisan. Jurang Rong, keluar sia. Keluar sia. Ayo pito tama jeung aing. Nepikeun ka salah saurang di antarana ngalungsar jadi panusan. Ceuk sanaya gogorowokan bakat tingku keheul jeung handeueul. Tapi sakitu sanaya hoak nangtang ijen teh anu ngajawab mah ukur sora manehna kene. Ambak nyadak tanaga medek nya pamustunganna mah sanaya teh berek bae deku sebab awakna leuleus satulang sandi. Taya tangan pangawasa. Sanaya yakin boh nyisunia boh Ki Jurang Rong teh geus eueuh di jero guha. Kumaha maranehna bisa kaluar ninggalkeun guha sanaya mah teh nyaho pisan. Lamun Ki Jurang Rong aya di jero guha piraku sakitu beak berhasil dicacampah jeung ditangtang teh manehna teh daek nyampeurkeun. Ceuk pikir sanaya leuleus sumangatna. Ari geus nyahoyan di jero guha teh eueuh nanaon atuh jung bae sanaya teh ninggalkeun guha. Kaluar deui murut tempat nu negla. Malah sanggeus sababaraha kali teu pelawang guha manehna beuki ngarasa yakin yen eta guha teh kosong eueuh sasaha. Sabot lempang bari ngalenghoy hatena tungteng mikir deui ka ditu ka dieu. Ras inget kana caritaan bangsala lembut anu nyurup ka Ki Jurang Rong teh. Ceuk bangsala lembut anu katelahna ge Banaspati cenah tacan tangtu polah kahadean bakal ngahasilkeun kahadean deui. Dina hal-hal anu tangtu cenah pola kahadean teh malah baris ngahasilkeun kajahatan. Aing mah boleh teu ngarti, pokna bingung. Tapi sabot manehna leumpang teh deui angger we pikiranna mah tungteng. Lamun aing nulungan nyisunia, eta teh eces pola kahadean. Piraku pola kahadean make bisa ngahasilkeun kajahatan. Ceuk sanaya dina jero hatena. Kejahatan naon anu sakirana bakal dipilampah ku nyisunia anu padahal mah geus nampa panulung ti aing. Kapan aing teh rek mihukum manehna, rek ngajait manehna jeung rek ngangkat harkat darajat manehna, rek dibenum jadi hiji awewe satia anu boga ajen. Kejahatan naon anu beres dipilampah ku nyisunia tina ladang dibere kahadean ku aing teh. Ceuk hate sanaya deui. Ngan beuki dipikir beuki kapanggih silib naon anu ku Ki Banaspati dipimaksud teh. Nya. Nyisunia teh rek dipihukum ku aing, tapi samemehna daek dipihukum teh kudu aya syaratna heula.
Nyaeta aing kudu wakcakan riwayat hirup aing. Terus apa menaku aing dibalakakeun saha diri aing anu sabenerna. Kumaha penerima nyisunia? Cek pikir sanaya. Ari geus inget kan dinya mah atuh gebeg bae hate sanaya teh ngagebeg. Saban si nyisunia ngurihit kana eta perkara. Saban dipersabenan ku aing. Nu mata kitu teh kusabab aing ngarasa yakin yen nyisunia moal sukaeun menyaho yen aing teh sanaya anu dipiceceub ku manehna teh. Ieu meureun anu jadi silih ucapan Ki Banaspati teh. Polah kahadean tacantang tu hasilna hade. Sabab bebeneran jeung kejahatan teh bedana ukur salapis kulit bawang. Omong sanaya deui. Ngajudi yen eta yen kadinya pamaksudan omongan Ki Banaspati atuh pamustungan nama sanaya teh ukur bisa ngahruk. Upamanya kitu tetela aing teh geus teu bisa kukumaha. Lamun aing tepung deui jeung nyisunia angot make bisa ngahiji mah. Pamustunganana lain kahadean anu kapanggih teh tapi sabalikna. Meureun kitu sababna lamun kijinggi nyaeta sora anu tan ketinggalan jirimna teh henteu maksa-maksakeun maneh ngajait ngasih nyisunia. Sabab meureun ari manehna mah geus weruh sadurung winarah waspada permana tinggal. Sunia. Mun nya kitu teh lah urang teh lain jodona. Ceuk sanaya ngarasana langsa. Ari geus kapikir nepi ka palebah dinya mah sanaya teh jung bae neruskeun lengkahna sanajan beuki lungse jeung beuki nyungkung muyungkung oge. Nya anjog ka sisi leuweung di tempat bitotama pasukan kompeni jeung baladna Ki Manggala. Tetela di eta tempat teh geus diisieun eueuh kahirupan naon. Puguh ge da perang campuh teh geus kaliwat aya kana samingguna. Anunya sama ukur sesemplekan tumbak atawa kelewang anu bacacar di saban tempat netelakeun yen di dieu teh kungsi aya begalan pati. Sanaya ngajengjen salila-lila panonna rutret ka ditu ka dieu anu kasampak mah ukur sampalan tegal si awat-awat paselang jeung harieumna tutuwuhan galede anu ancal-ancalan. Ari jalma mah malah henteu kabireungeuh saurang-urang acan. Rekaman ayeuna nya lumangpah. Balik deui ka lembur Bantar Jati Girang kitu, cenah. Manehna memang ngarasa melangka nyero dia. Sanaya hayang pisan nepungan eta budak awewengan saumpama mula ngadadak meureun manehna teh bakal katanyaan. Ari nu nagih janji teh lain bae nyero dia anu tumanya perkara nasib indungna, tapi oge yaksa. Pisalakieunnana bakal tumanya perkara kasalamatan anu jadi bapana. Ingat kapal lebah dinya hate sanaya jadi sabil. Balik kumaha teh balik kumaha antukna manehna teh ukur ngalenggut ti dinya ngararasakeun kacape jeung kalapar. Karasa ieu awak teh mun leulis ulang sadi, beuteung oge mani lapar kieu. Cenah nyarita sorangan tungtungna mamahna teh ukulayaban yang ngandang daungan atawa bebeutian anu sakirana bisa didahar. Lempangna mapai-mapai rungkun muru ka tebeh kulon. Isukna sanaya geus anjog ka kampung Parung Angsana, geus dibejaan ku Ki Manggala yen ieu teh kampung gede tempat Ki Mas Tanu ngamarkas. Parung Angsana teh hiji pilemburan badag anu baheula mah sasat mangrupa leuweung gonggong Simagonggong. Ngan ku sabab Ki Mas Tanu teh eta wewengkon pileuweungan teh dibukbak geus negla diareusian ku anu ngababakan anu daratangna ti Cipinang atawa ti Jatinagara. Sanggeus Ki Mas Tanu akhirna bubuara di Parung Angsana manehna oge narekahan pikeun ngabukbak leuweung sajena. Ayeuna leuweung anu dibukbak ku si Tanu jiwa teh geus ngajenggleng jadi kampung-kampung laleutik. Lembur Jemahpar, Bantar Jati Girang, Parakan Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Sempur, Parung Banteng jeung Kampung Baranang Sia. Kasugri pamiarsa mitra kaum dang wana mulya, tuh nepi ka kiwari
Eta patempatan teh masih aya keneh di kieuna pernah namah di lalawak kota Bogor ka Sugri. Asup ka eta wewengkon teh bangga teu banggana da anu asup larsup ka ieu tempat teh daratang ti mana mendi lolobana mah kaum patani anu rek ngajual hasil kebon. Ari banggana saban anu rek asup ka jero lembur dipegat heula di lawang kori. Sawatara urang kumpeni bangsa pribumi anu samagereng ku bedil teu weleh titen mariksa jalma anu rek asup ka lembur. Ningali lawang kori dijaga kekep teh ukur netelakeun yen anu boga kakawasaan di eta lembur teh kacina apik jeung ati-atina dina narima jalma anu ngalanto ka eta tempat. Atuh upama kitu mah aing teh moal bisa sagawaya asup ka ieu lembur. Dina arekna oge kudu ngadaguan mongohna heula. Cek sanaya bari ngintip ti kajauhan. Atuh kitu sababna sanaya teh gawena ukur kukurilingan we di tempat anu sakirana henteu kadatangan ku batur. Nya di tempat anu sakirana teu katangan ku batur. Rancangna manehna teh muru lembur parung angsana teh engke bae ari kaayaan geus poe. Ari sabot keur ngajentul di sisi kuta di jero lembur aya roda padati anu kaluar. Ditempo ku sanaya tetela anu bogana teh patani kebon. Sigana mah manehna teh keur nguruskeun kopi anu rek dijual ka kumpeni. Ngan anu matak aneh keur sanaya teh roda padati teh masih keneh dieusian ku gundukan kopi meuni sababaraha pikul. Kapan ari kuduna mah mun enditna pinuh balikna lengoh da kopina geus dijual ari ieu mah bet henteu kitu. Nah henteu tulus ngajual kopi teh kitu ceuk hate sanaya ngira-ngira. Ngan supaya puguh cacakelan pamustungan nama sanaya teh ngawani-wani maneh megat-megat roda padati teh ya. Gisilah. Mun eureun heula sakedeung atuh. Omong sanaya bari ngakelan roda. Anu dipegat teh lalaki tengah tuwuh didudukuy cetok basa dititip ku sanaya teh ka tembong eta lalaki sumutna jemedut baeud bangun anu keur parusi. Aya perlu naon euy? Tembal eta lalaki bangun anu ngarasa kaganggu dumeh rodana dipegat di tengah jalan. Rek tumanya we. Eta kopi mun nimbang pikul-pikul kitu, nah rek dibawa ka mana? Kapan biasana oge kopi teh dijual ka parung angsana lin? Omong sanaya. Kitu kudu nama euy. Cenah muka keuheul. Nah atuh peuti dibawa mulang deui. Nya eta atuh rupa-rupa bae masalah teh. Di parung angsana teh keur aya gehger deuleu. Ki mas tanu diperkarakeun ku kumpeni. Tembal nu boga roda padati. Diperkarakeun dumeh naon? Kapan geus dibere tempo yen mun sajero sakitu waktu henteu bisa newa karaman nelahna Haji Prawatasari, manehna teh bakal urusan jeung kumpeni. Tembal tukang roda. Har, nah mah kitu. Nyaho aing mah teu hayang nyaho. Nganu eces wuri-wuri ki mas tanu urusan jeung kumpeni, jual beli kopi jadi kaganggu. Omong tukang roda deui. Kaganggu kumaha? Sanaya terus ngadongsok rupa-rupa pananya. Ari nu nampana ki mas tanu mah harga kopi teh sailaharna we. Tapi ayeuna mah nu narimana hasil panen teh urang kumpeni. Nah atuh hargana beceri turun. Aing make heulaanan mati-mati dibeli oge kudu luyu jeung anu geus diatur ku ki mas tanu. Omong tukang roda bari dusdis. Nah aku mawani tengah jual kopi henteu sieun ku kumpeni kitu. Nya eta kumpeni teh nyarekan menilak-lak dasar dumeh aing mumul ngajual kopi. Tapi aing teh geuat we mabur. Halik atuh mun tong ngahalangan bisi kumpeni nyusul-nyusul ka dieu. Cenah teu sabar sabab sanaya teh nyekelan bae munding menit teu bisaeun maju si mundingna teh. Kieu heula atuh kesilah. Hiji deui pananyaan teh. Ceuk kesilah sugan apal. Bejana aya karaman anu nelahna ki Somar rek dihukum pati ku ki mas tanu. Kumaha cenah bejana ayeuna? Sanaya penasaran. Nya eta teu puguh pisan. Ku ki mas tanu rek dihukum, tapi ku kumpeni malah dilepaskeun deui. Teuing domeh, ayeuna ki mas tanu keur diperkarakeun meureun. Jadi we urusan anu keur dicekel ku ki mas tanu oge teu puguh alam ujurna. Atuh ari geus nampa eta beja mah roda padati teh dilepaskeun ku sanaya. Harga segitu mah ngan terlang bae munding teh maju mungguh mata kaget
boga nada tadi masa kitu haban dicepretan oge munding teh teu daek maju. Aya bunga aya handeul kisoma dilepaskeun teh. Bunga nada puguh ku jalan kitu hartina sanaya bakal bisa nadunan ka hayang yaksa. Kapan cenah syaratna daek mihukumi Rodiah teh saupama bapana dijahit. Ari teu bungahna kisoma teh jalma culika anu gawena ukur ngaganggayong nasib rahayat leutik. Jalma jahat model kitu dibebaskeun mungguh mantak ngondang kaheran keur si leutik. Aya deui kabingung sejen anu ngalikung hate sanaya teh. Nah nya ki mas tanu teh keur diperkarakeun ku kumpeni cenah dina jero hatena. Salila ieu sanaya teh memang geus ngadenge yen di wewengkon Pajampangan muncul pajuang rahayat anu nalahna Kanjeng Haji Prawatasari. Ieu pajuang teh di ditu di dieu sanggup menghimpun kekuatan rakyat. Turwani nembongkeun wawanen dina ngalawan kumpeni. Cek peja di saban tempat anu aya di tatar priangan. Ngarasa kateter sabab pasukan Haji Prawatasari dina ngarurug kumpeni teh ngagunakeun taktik gerilya. Ngarurug musuh ku jalan ngabongohan tur lamun musuh datang geuwat bubar katawuran. Ceki manggala harita. Tapi dah kumpeni mah licik geuleuh. Mun aya pajuang anu mawa ripuh ka manehna teh. Anu sina ngalawan teh nya bangsa urang keneh. Model ayeuna kapan si tanu jiwa anu dikakeyak sina ngabasmi kaum pajuang teh. Cenah. Sabot ngahulang sanaya nyarita di jero hatena. Lamun nya ditewak. Ki mas tanu teh teu hianat ka bangsa. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, sanaya teh hayang nyaho nasib naon anu keur tumiba ka diri ki mas tanu ayeuna. Sabab kapan samemehna mah sasaha oge boga anggapan yen ki mas tanu teh anak emasna kumpeni. Salila ieu ki mas tanu teh dianggap jalma anu jasana kawilang badag keur kumpeni mah. Manehna teh geus hasil ngabukbak pileuweungan pikeun diganti jadi pakebonan. Kulobana kebon dina lahan urut leuweung loba wewengkon jadi mekar. Tah naha. Tapi naha atuh ayeuna make diperkarakeun ku kumpeni. Ceuk sanaya dina jero hatena. Naha nya kitu ki mas tanu teh diperkarakeun ku sabab henteu bisa ngungkulan rahayat nu baruntak. Aing perlu nalungtik ieu kajadian. Lamun nya ki mas tanu diro beda ku urang kumpeni. Aing kudu bisa ngajahit manehna. Ceuk hate sanaya deui. Atuh ari geus boga pamadegan sarupa kitu mah sanaya teh pamustunganna nyalingkar ka tempat sunyi. Aing arek melusup ke jero lembur dina mangsana peuting datang. Omong sanaya dina jero hatena. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, basa kaayaan geus mimiti poek sanaya oge. Mimiti wani kaluar ti panyemputanana niatna geus gilig hayang nalungtik kumaha kaayaan ki mas tanu ayeuna. Sanaya teh nyipta-nyipta boa ki mas tanu diberok atawa dianiaya. Ingat kadinya manehna jadi ngarasa heran mun nya kitu nah kumpeni teh mana telenges-telenges teuing. Kapan kitu-kitu oge ki mas tanu teh boga pangkat. Sanajan ieu pangkat teh nimbulkeun kagorengan keur bangsa pribumi, tapi ari keur kumpeni emah ukur netelakeun yen pangkat regen nyaeta satingkat jeung dalem atawa bupati mun dina jaman ayeuna mah. Ngandung harti yen ki mas tanu teh geus boga jasa nu hade jeung perlu diajen ku pangkat anu saluhur-luhurna. Ari ayeuna nah atuh kumpeni teh make ngakalakeun ki mas tanu. Cek sanaya bari masih keneh ngajengjen sabab hayang ngadagoan tengah peuting samemeh miang nalungtik ki mas tanu. Basa kaayaan geus tengah peuting kasugri. Sanaya mimiti turun tina dahan kai maksudna rek mimiti nyelusup ngaliwatan pager kai jati anu ngurilingan lembur parung angsana. Zaman baheula mah saben lembur teh wates-watesna dikurilingan ku pager kai jati golondongan. Luhurna 2 kalian jangkung awak jalma dewasa
Lembur perlu dikubang ku pager jangkung pikeun ngajaga keamanan dina gangguan sato leuweung atawa tina gangguan musuh jeung jalma jahat. Model parung angsana lembur badag anu loba dipake dumuk anggota kumpeni. Minang kalulugu eta lembur teh nyatana Ki Mas Tanu. Manehna teh oge mimpin lembur-lembur sejena kayaning Bantar Jati Girang, Cimahpar, Sempur, Baranang Siang, Parung Kujang, Parakan Panjang, Parung Banteng jeung Panaragan. Kusebab eta kampung teh kabeh oge dibentuk ku yasana Ki Mas Tanu atuh minangka pangajena. Ki Mas Tanu teh ku kumpeni dibenum jadi regen. Nyaeta bupati cek ukuran mangsa ayeuna mah. Kaharepna Kasugri eta pilemburan teh beuki mekar tur kiwari mah ngajanggeleng jadi kota anu nelahna Bogor teteh Kasugri. Cek sakaol sanajan Ki Mas Tanu dipikat ceceub ku bangsa pribumi tapi ari jasana mah tetep natrat. Nyaeta geus nyieun tuturus nepi ka ngadegna kota Bogor. Nyaeta geus nyieun maksud teh alhasil kota Bogor teh diadegkeunana ku Ki Mas Tanu. Lembur badag anu nelahna parung angsana teh ayeuna mah kacida kekepna narima jalma ti luar teh. Lawang kori atawa gerbang lembur teu oleh dijaga ku urang kumpeni. Eta teh cenah saprak pasukan haji Prawatasari nguak ngawik sawatara wewengkon Piangan. Pasasana yang ulincer kadinya Kasugri. Sakitu ditulak kutulak waweg tapi lawang kori teh angger ari dijaga. Atau kusabab kitu sanayan kapaksa kudu neangan nolong kerang sejen supaya bisa norobos ka jero. Mun niat mah aing teh bisa merena nu jaga. Tapi resikona gede teuing. Risi maranehna kegoroblokan mepek balan. Padahal aing mah hayang rencepan nalung ti kaayaan lembur. Omong sanaya bari luak liuk neangan nolong kerang anu sakirana bisa dipake nyulusup. Di tebeh kulon kebeneran aya tangkal kai luhureun pager. Kusabab gitu sanaya teh langsung muru kana tangkal terekel naik. Terus mapai-mapai dahan anu rada ngaroyom kana luhureun pager. Manehna geus rek ngajeleng pisan ka jero lembur tapi ti jauhna ka tembong rentang-rentang anu keur tugur. Atuh kapaksa sanaya teh ngadakem heula. Sanggeus nu tugur ngaliwat jeleng-jeleng. Awak sanaya teh ajeleng-ajelengan lir ucing anu keur mapai-mapai dahan gejlig. Suku sanaya teh geus napak aya di jeroeun pager. Ngarenghap heula sakedeung bari luak lieu tapi kakara oge rek ngalengkah ti jauhna geus ngurunyung deui tugur aya kana opatanana. Tetela. Penting ieu teh loba tugur. Teu teh hitungan 50 pasti aya tugur ngaliwat. Ieu ukur mere tanggara yen kumpeni teh kacida ati-atina dina ngajaga lembur. Ceuk sanaya dina jero hatena. Balukar lobana anu keur tugur meureunna lembur atuh sanaya teh gerakanana henteu bebas. Meus-meus kudu nyalingker, meus-meus kudu ngabalicet. Bari hese beleke pamustunganana sanaya anjog ka puseur lembur Kasugri pamiarsa. Dumatak ngajudi yen eta puseur lembur teh sabab di eta tempat loba adegan imah nu waraweg. Jeung jarangkung badag. Sakabeh imah gede teh nyang hareupan alun-alun. Dina sawatara imah gede masih keneh aya anu leuwih gede. Katembongna teh meuni agreng pisan. Suhunana ngawangun jure hateupna tina sirap hideung jeung sakumna adegan diwengku tina kayu jati anu geus kolot pisan da katangan leucir. Ari teh jauh ti imah nu eta ngajungkiring adegan markas nu dijieun tina susunan batu bata beureum. Waweg jeung rohaka kacida. Ieu markas teh deui dikulibang pager jatin waweg digireun panto pager aya kandang monyet anu dieusian ku anu keur jaga duaan. Ieu mah panggedena teh. Ieu imah panggedena teh. Geus moal salah. Imahna Ki Mas Tanu. Tur gigireun nana markas kumpeni teh teh. Atuh merenah bae pajabat anu pangkatna pangluhurna di gumukna di deukeut markas anu ngajagana. Cek sanaya ngarasa yakin. Kusabab ngarasa yakin kitu atuh sanaya teh keketayepan ngadeukeutan eta imah. Anu sanaya tacan ngarasa yakin mah nah di mana kira-kira Ki Mas Tanu teh ayeuna ayana. Nah aya keneh di imahna atawa geus aya dina tahanan pihak kumpeni. Supaya leuwih yakin.
Meureun aing teh kudu nalungtik ka imahna jeung ka markas kumpeni, ceuk sanaya jero hatena. Anu kumanehna dipilih diheulakeun teh nyaeta ngadeuketan imahna Ki Mas Tanu. Tapi kaayaan teh teuing ku jempling. Di eta imah anu sakitu gedena teh teu katingali anu jaga saurang-urang acan. Sanaya mah lain atoh dina henteu ningali nu jaga teh. Henteu katenjo aya nu jaga, lain hartina eta imah henteu dijaga. Malah bisa jadi sabenerna mah imah teh dijaga kekep ngan sifatna rusiah jeung rencepan. Naon anu dipiharap ku musuh? Tangtu supaya anu rek ngadatangan eta imah teh jadi balangah. Darasa mukaha aman, eueuh menjaga. Moal, aing moal katipu ku cerak kitu, ceuk hate sanaya. Sanaya oge jadi mikir leuwih jero eta imah henteu dijaga teh siga-siga ukur netelakeun, yen di jerona henteu perlu aya nu kudu dijaga. Hartina musuh teh miharep supaya anu rek ngajoraga eta imah teh henteu ngarasa yen di jero imah Ki Mas Tanu teh sabenerna mah eueuh naon. Aing mah tetep rek mikir sabalikna. Di eta imah tangtu loba nu jaga jeung ku sabab loba nu jaga. Di eta imah teh tangtu aya nu keur dijagana. Cenah. Saha nu keur dijaga di jero imah Ki Mas Tanu nya ieu pisan meureun anu kudu ditaliti ku manehna teh. Pematak sanaya rencepan ngadeuketan eta imah, salungker ka dieu, salingker ka ditu, saban aya tugur anu ngaliwat saban ngedepong nyumput. Sanggeus ngarasa yen di sabudeureunnana eueuh jalma nu ngawaskeun ukur sakilat, gajleng bae sanaya teh ngajleng ka pipir imah. Sanggeus kitu tarekel naek kana suhunan. Ari geus aya dina luhur suhunan mah, manehna teh gampil pisan mukakeun kenteng sirap geus kitu panonna noong tina selah-selah sirap. Heran. Geuning di dieu teh siga eueuh sasaha, ceuk hate sanaya bingung. Sanaya geus kurilingan deui di bubungan, saban juru imah saban dipariksa ti luhur, tapi katela imah teh kosong. Jadol. Kayak kieu mah aing teh katipu. Cenah semukeuheul ka dirina, sabab geus guminter ngukir-ngukir pikir, ngarek-karek sangka. Tetela geuning naon anu kumanehna diiker-iker teh nyalahan pisan. Atuh ari geus kitu mah ngan gajleng bae sanaya teh turun deui ayeuna mah rek nyusud jeung dititenan teh markas benteng teh. Di dieu mah puguh teh tadi oge renung anu tugur. Markas teh ngawangun pasagi opat saban juruna aya kandang jaga jangkung. Nu jagana oge kumpeni duaan marakal bedil maksud teh. Di saban kandang jaga dipasang lampu gantung cahayana nyaangan sabudeureunnana. Sanaya geus nyempo deui bae tukangeun kuta. Beuh. Geuning di dieu mah nu jagana ge loba. Ceuk hate sanaya bari ngawaskeun ka saban juru benteng. Ku sanaya diitung mun di saban juru benteng aya nu jaga duaan atuh meureun jumlah sagemblengna teh aya 8-an. Acan deui anu keur ngurilingan benteng. Sanaya mikir hayang nyurusup ka jero markas teh kudu ngajleng heula. Nya kudu ngajlengan heula benteng babeg. Aing kudu ngajleng tapi ulah kanyahoan ku tugur. Atuh supaya bisa kitu aing kudu apal iraha tugur teh ngaliwatna. Cek hate sanaya bari ngawaskeun. Sanggeus aya tugur ngaliwat ka palebah manehna sanaya henteu waka ngajleng mentasan benteng tapi hatena ngitung heula. 1 2 3 4 cenah. Sanggeus main nanghitung nepi ka hitungan anu ka-50 tugur teh kakara balik deui ka tempat anu mula. Alhasil aing teh kudu bisa mentasan benteng kurang tina hitungan anu ka-50. Ceuk hatena deui. Sanaya ngiker-ngiker heula tanagana. Benteng teh jangkung pisan manehna ngarasa moal sanggup ngajleng kitu bae mah. Supaya bisa naik meureun kudu tatarekel saeutik-saeutik. Kusabab ukur eta anu bisa dipilampah atuh manehna oge bakal teterekel we nencak kana sela-sela tumpukan batu bata. Tugur teh geus ngaliwat deui bae bareng jeung ngilesna palebah juru benteng sanaya geuat teterekel kituna teh bari hatena mah ngitung bilangan. 1 2 3 4 5 cenah. Beuki dilang ngitung ngapanana beuki hukhak sabab basa benteng teh leueur. Nya bata benteng teh leueur ku baseuhna cai ibun.
Basa hitungan anu kali 50 geus dibilang teterekelna teh kakara nepi satengahna atuh hate sanaya teh rada deg-degan da sieun tuh guru keburu datang. Manehna teterekelan beuki gancang setengah angsrod-angsrodan malah hatena beuki lelenyapan da hitungan bilangan teh beuki anjog kana hitungan anu kali 50. 48 40 salah jeleng sanaja ngarenghap bungah da pamustunganana mah sukuna teh geus ajeg dina luhureun benteng. Kakara oge ambekan dihandap geus katingali aya abringan tugur ngaliwat atuh manehna teh ngadepong awakna menirata jeung benteng. Tapi sanajan kitu hate sanaya mah ngarasa hariwang sabab basa manehna ngadepong teh aya bubuk bata anu murag ninggang kana rungkun. "Hey, we is dead," cek salah seorang kumpeni nyerowok. Sanaya beuki rempodan sabada telah si kumpeni teh tunyutanya maksudna mah saha teh cenah. Sanaya rikat rek maledo ku sasemplakan bata bisi kumpeni teh tangga. Tapi aneh si kumpeni tumpanya kitu teh bari henteu ningali ka luhur tapi tutunjuk kana rungkun. Sanggeus salah saurang gorowok kitungan barayak bae baladna opatan teh narajang ka pelebah rungkun anu caneom. Kituna teh bari ngokang bedilna siga rek dibekaskeun. Ngan sama meh bedil disadatina sela-sela rungkun katingali jamparing ting belesat malah teu kungsi kadenge anggota kumpeni ting carerit da jamparing ting tarancep kana harigu maranehna. "Unverleft! Zin Fizanden! Urang kumpeni teh ting corowok anu maksudna mah kurang ajar, awas aya musuh cenah. Sanaya ngagebeg teh tela disagigireun manehna teh aya jalma sejen anu nyulusup ka jero benteng. Ari geus nyaho kitu teh manehna mah atoh aya keheul aya. Atohna da cikeneh teh marabaya ampir ngancam nyawana. Ari keheulna rarancang manehna jadi kaganggu. Aya kieu aing mah bakal hese aya nulungan ke Mas Tanu teh. Omong sanaya ngageremet keheul. Sabot balad kumpeni keur ti hot-hot ngayonan musuh anu tacan kanyahoan saha-sahana. Gajeleng sanaya mah luncat ke handap. Geus kitu baretak lumpat muru ka jero markas. Bari jeung keheul sanaya nyulusup ka saban kamar hayang neangan di mana Ki Mas Tanu nya ditahana. Kasebelan. Pasukan ti mana atunya anu ngururup markas kumpeni teh? Baru tadina aing teh jongjon ngarayep sorangan. Meureun cepan sorangan mah. Aing teh moal bangga teuing dina ngajait nasib Ki Mas Tanu teh. Ceuk pikir sanaya bari semu keheul. Sabot manehna lah haloho ka saban kamar tahanan ditukangeun geus ting baretak sabubuhan kumpeni anu nyusul-nyusul manehna. Jumlahna moal kurang ti 5an bari samagereng ku globang. Anu nyempring seukeut malah ku saurang mah geus ngokang bedil. Kusabab aya nu ngokang bedil atuh sanaya teh kapaksa kudu miheulaan narajang. Aing kudu bisa meruhkeun musuh gancang-gancang sabab mun telat balad anu sejen bakal datang ka dieu. Ceuk sanaya dina jero hatena bari langsung narajang ka hareup. Sakilat sanaya nyieun gerakan ku tarik-tarikna nyepikeun ka teu bisa katuturkeun ku panon lawan. Nyaho-nyaho musuh tiluan geus ting jarongkeng sabab katonjok ku peureup sanaya. Au! Anu rek ngabekaskeun bedil teh ku sanaya dipiheulaan ku suku cedak. Au! Bedil ngaceleng ka luhur anu murag teh ninggang kana tarang nu bogana. Sabat manehna jejeritan nyerieun geprak hariguna ditonjok bangkiung curah roh nyungsep teu usik-usik deui. Tapi sabot kitu oge ari balad-balad nama geus rajol manten sabab babeja-beja. Malah mah beuki dieu jumlahna oge ngadon beuki loba bae atuh sanaya teh pamustungan mah riweuh we nu aya. Ari anu jadi riweuh teh dumeh manehna mah bisa nahan emosi mun teu perlu teuing mah teu hayang ngakalakeun musuh nepikeun ka cilaka parna. Angot nepikeun ka tiwasna pisan mah. Tapi kusabab kitu dina ngalawan musuh teh sanaya jadi teu bisa gancang. Padahal mah sabot kitu balad kumpeni mah beuki ngalobaan bae. Ngan untungna anu marakal bedil teh henteu ludeung ngabekaskeun bedilna sabab sieun nyalahan ngabedil baturna tayohna mah. Ngan sabot sanaya dikepung wakul buaya mangap di luar kadengeun gogorowokan malah sawareh mah arasup ka jero markas.
Sanaya apal detail anu arasuk nyerang markas teh nyata namah balad Ki Manggala. Bahasa narajang kumpeni balad Ki Manggala mah teu asa-asa jeung teu loba tinimbangan kawasanaya. Maraneh namah teu ngeludeng bari kaimpungan ku polah-polah anu ganggas. Buktina bahasa narajang teh bedogna maneh henteu asa-asa digubat babitkeun dipake ngabinasa musuh. Diserang ku balad Ki Manggala anu sakitu ganggasna atuh pasukan kumpeni teh jadi pahibu teu puguh cul wae sanaya mah. Nyaho kumpeni keur riweuh ku baladna Ki Manggala. Pelesat sanaya maninggalkeun eta tempat. Maksudna taya lian iwal tirek neangan di mana Ki Mas Tanu diberokna. Di bagian hareup mah tetela eueuh tahanan saurang-urang acan. Ku aing rek dicobaan eta yang di bagian tukang. Ceuk sanaya dina jero hatena. Nyawai di bagian tukang teh kapanggih aya rohangan tempat ngaberok jalma. Di sababaraha kamar tahanan memang nya katingali aya nu keur diberok. Teu kapanggih ari Ki Mas Tanu mah. Sanaya neangan alat pikeun ngabongkar jaruji beusi kocrak. Jaruji beusi teh diundek-undek geus kitu mah dibadol satakarna gedrut. Teu kungsi lila sababaraha lilana jaruji beusi teh rujad. Atuh buriak tahanan teh lepas bari salusurakan. Horse bebas oi. Horse bebas oi. Cenah tinggal alajrak. Ngan teh kungsi lilak eta rohangan teh bereyak balad kumpeni. Dor. Sababaraha urang urut tahanan teh ting jarungkel kakeunaan ku mimis bedil. Aduh, tobat. Ningali tahanan anu cekeneh ditulungan teh loba anu ting jarungkel sanaya gewat gerak ka hareup. Presat siat. Saban awakna ngacuringkang saban kade ngecerit na kumpeni. This is fuck. Cenah nyebut curig ka sanaya. Tapi sungut datang kumpeni bule teh dibabuk ku dampeuleungeun sanaya. Kubrak cungkel. Geus kitu nyang saya teu empes-empes di juru tembok bata. Ningali sanaya sakitu gampilna ngungkulan lawan balad-balad kumpeni anu masih kene salamet teh henteu mikir 2-3 kali langsung bae mangpret lalumpatan. Sanggeus kokotetengan yang di eta rohangan teh eueuh Ki Mas Tanu gewat tumanya kala salah saurang urut tahanan. Saha nu apal ka Ki Mas Tanu? Pokna. Sararea oge apal, omong salah saurang urut tahanan. Heueuh. Di mana ayeuna manehna? Omong sanaya deui curing hak jeung kabaku harepan. Tembal urut tahanan teh baru nuduhkeun ka hiji rohangan anu aya di jero taneuh. Itu di pangberokan jero taneuh. Sanaya henteu talang ke muruh hambalan anu berasna ka rohangan jero taneuh. Di jero teh kaayaan kacida poekna atuh kapaksa manehna teh kaluhur deui bari nyabut gagang obor anu sineuna ngababelah. Tapi basa balik deui ka pangberokan jero taneuh teh tetela kamar pangberokan teh kosong. Bari teu geunah hate sanaya kapaksa kaluhur deui. Geuning Ki Mas Tanu teh teu nyampak. Cenah tumanya deui kan urut tahanan. Salah saurang di antara maranehna nu nyarita. Kamari teh Ki Mas Tanu disiksa bebeakan. Awakna rata ditojosan ku besi panas. Geus kitu sapasang sukuna teh digantelan rantai wajah. Digugusur nya urek dibawa ka mendi teh. Ceuk hiji lalaki bewos. Ngadeng eta beja sanaya manireuwaskeun lain bobohongan. Rek dibawa ka mana cenah kira-kira manehna? Cek sanaya bingung jeung hariwang. Nya teuing atuh. Ceuk salah saurang urut tahanan. Celengkeung tahanan anu panonna bolotot buukna jocong. Atuhkeun bae antep pontong ditulungan. Da si Tanu jiwa mah jalma jahat, jalma hianat. Kapan aing teh digebluskeun ka pangberokan oge ku manehna. Omongna siga nu ceuceup ka Ki Mas Tanu. Plak. Aduh. Jalma anu nyarita teh ngagorowok dari tampiling 2 kali ku sanaya. Bari adu-aduhan eta jalma teh nya campah sanaya. Sia teh bangkawara. Cikeneh nulungan aya nang ini aya aing. Dasar jalma gelo. Pokna ting buncelik. Teh dihaminan ku sanaya mah sabab manehna teh geus ngajorelat lumpat. Datang keluar markas tetela begelan pati antara balad Ki Manggala jeung pasukan kumpeni teh tacan lekasan. Mayit anu patulayah di pakarangan markas bari balaboran getih ayeuna katinggang ku hujan anu ngadadak ngagebret lir anu kaget nyaksian jalma begalan pati.
Tita tadi oge ari sora guludug mah geus disadap patembalan. Tapi kakara ayeuna hujan teh curna. Sabot keur galungan sanaya nyerak salah seorang kompeni bere terus ditalek jeung diancam ku gobang. Dibawa ka mana ari Kimas Tanu? Pokna. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Carios Siralatu Gunung Salak episode Huru Hara Cinta Sunia urang cekapkeun deui ka dieu. Lalampahan sanaya saterusna baris urang pedar dina episode anu salajengna nyaeta Huru Hara Alam Siluman. Atur nuhun anu parantos sasarengan di channel YouTube Gilang Kasna di channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Enjing urang baris pedar masih Siralatu Gunung Salak episode kalima dina judul Huru Hara Alam Siluman. Atur nuhun wilujeng kantun, wilujeng tepang dangu di enjing permios.